Dina ayat ieu patali jeung ayat anu kamari. Kamari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah. Mun nya Muhammad pangeran rek ngancam, turunkeun coba ancaman. Dek batu tah, dek angin tah, dek gempa, yo gerak, ulah ngan sakadar ngomong doang, buru Muhammad. Cek Kangjeng Nabi atuh ai urusan kos kitu mah lain urusanku, latama urusan Gusti Allah anu gaduhna. Simkuring masa kadar nyampaikan, cek eta kafir teh ulah sok loba omong, sia turunkeun mumpung aing hirup keneh hayang ngarasakeun siksa sia. Eta ngomong sebebeakan jasa. Perih peueur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha. Anu dakwah ku ari mah kabari ku Fortuner. Sakitu dakwahnya. Kebeuli Innova dakwah teh. Sesemperan we teh cenah. Kangjeng Nabi mah peurih, dicaci, dimaki, diciduhan tah ku urang kadenge ku ari. Cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong sagala siksa sagala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa. Turunkeun mad aing mumpung aya keneh. Ayo ulah diengke-engke turunkeun. Cek Kangjeng Nabi teh urusanna urusan Gusti. Kula mah tuh sakadar nyampekeun wohoang eueuh nu nyaho sagala rupa nu maha uninga mah Gusti Allah. Wallahu a'lamu bizzalimin. Kamari Allah nu maha uninga. Kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampekeun bae. Adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti. Masya Allah takos kitu lalak. Numentek cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib. Wa indahu ti Gusti Allah sagala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib. Mapatih teh bisa jamatina miftahun, lamun jamatina miftahun maka pan alat paranti muka kunci, berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci. Lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapati teh ku khazainu tah. Eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti. Geus mapati teh bisa jamatina miftahun kunci, bisa jamatina maftahun gudang berarti. Deku kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz. Lamun kurang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib. Berarti kunci gaib, jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang. Kunci mah nempelna teh di gudang, di imah, kunci ngadaplok di dinya. Ai gaib mah atupan mah nyaya kuncian di mana? Kunci gaib jeung moal aya. Nah, berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib. Berarti ieu istadusy li ghairi man huwa lahu majaz akli. Ai kudu nama mafatih mah diidopatkeunana teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi, ulah kuna kana gaib. Bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi
Zukiral musabah wal gaib wa hudifal musabah bih wa huwal mawsuf alaih wa rumiza ilai bi syai'in min lawazimi wa mapati wal mapai takhil ala sabili satil makniyah. Oh, angel ngaji datang ka dinya mah. Nunggu sekolah maka burung modar ngaji datang ka dinya. Guys, tarima beres bae geus pokona mah. Atau mapatina abi mana mah alim ilmu atuh. Lamun kieu mah wa indahu mafatihul gaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mafatih tina miftahna di mana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah aya ilmu gaib berarti atuh majaz. Nah di dieu majaz berjalan berarti majaz kitu berjalan di dieu dina miftahun mafatih asli tahqiqiyah engke ka ditu. Sok dek kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna. Atawa mapatihna bi mana khazain tina maftahun berarti cek Gusti Allah wa innahu di Gusti Allah mafatihul gaib aya pirang-pirang gudang gaib sagala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieu teh khazain awit turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna. Nah, handek kumaha mangga bae. Jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin. Ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye. Melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci-kunci gaib. Artina kunci gaib teh lamun urang neuleuy mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih ieu gudang ieu dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang. Kanyahoan ku urang. Nah, nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu. Jadi berarti ilmu gaib Allah. Berarti nu nyaho kana masalah gaib, nu maha gaib, urang mah teu nyaho. Jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah isukan bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib. Lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca dua kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib loon tanda kos gitu 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun. Tuh sing hade tak ieu geus sarua tah. Datang ka dukun, dek nanya problem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah kos kitu. Ulah seuri sia kos nyaho pan sia sok ka dukun teh. Yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Ulah kos kitu. Ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung. Arang kuari nu geus datang ge haju balik deui. Teu jadi.
Ju liwat-liwat baik kukula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek atuh lampuan ku sia enggeus can tapi teu kadeuleu bae oh sasi yang ngaran Jupri dihitung anak caraka data sawal Jupri oh itu kang ini masih aya nu ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener belah hareup aya deui kan bener aya memeh eta mah sia maju kan bener maju lamun eta tangkal Ambon tuar lamun eta tangkal buah tuar nah kulantaran eta jelema tuar wae bener akur gali ge di hareupeun ieu sia aya ge bungkusan gali ke bawah ka dieu eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun gali bawa ka dieu gali bener aya beuki yakin bae Pak oh bener ieu bangsatna cek ieu nu kos kieu oh sia geus kebal ieu mah pubulanan ieu mah kos kieu mah ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun maksudna atuh hendak dibalikeun deui ilmu salah dek ditanggung bae ku sia teh naon ngan lamun dek dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon karang-karangna apel jurig jeruk jurig lilin jurig aya duit jurig segala macam-macam jurig kabeh bae aya nu ngadarna mah kula tolol teh dukun ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus puguh muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun jeung nu datang ka dukun bloon kabeh kabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae dukun bloon nya bloon eta kos kitu situ ieu hese karena sare bener ulah ge lamun keur ngopi teu hes oh mantap ge dukun blokon nya blon saha nu keur ngopi hes atuh acak-acakan bisa deh asa teu beres kabeh eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 peuting teu ditarima iya dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah sagala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tek dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang
Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang. Kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu minta sama gua. Cek polisi. Sial dah polisi belum. Padahal mah aya jatah, jangan paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ke polisi teh ye. Saya kesulitan. Gunakan ilmu eta. Nyokot urang daun. Tak. Bacak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge. Ditiru engkena ieu. Sia mangan hayang sugi blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tamatu. Nah, buka kurang bak. Saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit, mun mobil sabaraha duit, mun naik pesawat sabaraha duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya enggak batu. Sia rayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak. Gitu. Sakali deui barang naik kareta sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup. Daun deui pan teu daek jadi cakina teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicen bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit we ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran gitu wae jing. Nu mah teu dibere ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu endek maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah, nu maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Eueuh nu nyaho. Aya kuari tah. Universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara. Gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu sakasa SAG teh. Nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illa hu. Eueuh anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Eueuh anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Eueuh anu nyaho illa hu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwa mankibe ka dieu tek. Atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud nu 7 teh. Kudu napak. Tarang. Koduana 2 dampaleungeun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo minimal
nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat itiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa tambahan kurang ku adab make amamah make udang-udang sit ka dieu make udang-udang make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teu naon salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa timimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisaeun pamalingan ge bisaeun salat mun sakadar sakitu bisaeun hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pul ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaraan kajen ngomong kok nyaho aing baheula keudek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tarawehna bagus ikhlas. Iku mah nganyahokeun ikhlasna. Ya hese, urang ditatanya beusi dicarekan, Pak. Ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas. Teu kaharti ah, geus teu kaharti bae geus teu kaharti. Geus rada kebal kabelah dieu geus aya geus puluhan. Tah, ngomong deui bae. Lain nu eta, nu tudukeun. Tuh, nu eta tah si eta teh ikhlas tah. Bagus ya salat tah ikhlas beuki puyang bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu jelema suseurian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan yang budak emang budak aing baheula maling tah pas gitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui
nyaho kajian lirikan anak wali naon ayat tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya diisi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajian teuing urang dirapih-rapih Allah diperem-perem terus gerakan anak tetep aja dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan baik kanyahoan tina diuk ke kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyawan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kehalangan ieu emang ti guruna jadi kudu kaluar bae ieu kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gae anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol itu jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang itu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage. Nah iyalah nu nyaho kan nu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kamarahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak ge hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ka eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang aing deuk ka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur